Assalamualaikum barudak kelas 3. Sampurasun. Kumaha daramang? Mugia sadayana dipasihan kasehatannya. Amin. Dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan mika nyaho istilah usum-usuman ngalarapkeun kecap saharti atawa sinonim. Mika nyaho istilah usum-usuman. Usum-usuman bisa disebut musim, nyaeta waktu anu nunjukkeun musim atawa waktu tertentu. Contona nyaeta usum ngijih atawa usum hujan. Usum ngijih nyaeta usum hujan anu terus-menerus ti isuk nepi ka burit atawa pagi sampai sore. Anu salajengna nyaeta usum katiga, usum halodo. Nyaeta musim kemarau panjang. Salajengna nyaeta usum mamareng atawa usum mimiti ngijih. Nyaeta hujan anu alit atawa hujan kecil. Teras aya usum dangdarat nyaeta usum panyelang antara ngijih jeung katiga. Nyaeta antara musim hujan jeung kemarau. Salajengna aya usum paceklik nyaeta usum kurang dahareun atawa kurang bahan makanan. Salajengna aya usum nyambut nyaeta usum ngagarap sawah. Salajengna nyaeta ngalarapkeun kecap saharti atawa sinonim. Ngalarapkeun nyaeta menerapkan atawa ngagunakeun. Kecap saharti nyaeta kecap nu hartina sarua jeung makna anu sejenna. Misalna lembur sami sareng kampung, sedih sami sareng nalangsa, getol sami sareng rajin, kasohor sami sareng kakoncara atawa terkenal. Seneng nyaeta resep, nyangharep nyaeta malik, rineh nyaeta sami sareng salse. Barudak salajengna mangga baca deui kaca 26 dugi ka 27 supados istilah sareng sinonim dina basa Sundana terang sadayananya. Sekian pembelajaran dinten ayeuna, mugia ilmuna bermanfaat. Amin. Tetap semangat belajarna sareng jagi kasehatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.